sasarengan sorah kurang kawin nyoroyong mari lokona ayah bapak saha Mangaura sasarengan pajengkeun seni kagungan di kamapalan seni sunada nyangagakan mah pahajat ibu hajat garapanana salayang sabra salayang lebet kaca menganti mangagarak sasarengan majangakon sani kagungan yakin hatu maya lebet kasai mahante kasanian tuturunan warisan karuhunurang sabadana bapak hajat kali ibu hajat nampi kehormatan soder sumangga nyangakeun kanggo nyaranganana ka ahli wargina bari lokonan leres tikam bulut tikam apalan seni Sunda Allah Kang Ade nyangagakan garapanana nyangagakan garapanana nyangakeun ka urang Jawa Tengah lumayan nama ka urang Cikarang lumayan atur lumayan atur lumayan kamangama sogana janatan pahajat ibu hajat daka saya aya neng hari Siti sanino mah sanino janatan atikan ngaraketkeun dodoloran ngaraketkeun dodoloran aya bapak saha cukup payung munurang eliwitan tangat cuma kamalina kumaha laku sa awas make ugeran waoyon aya ceah waoyon haturan di Kalimantan geningan make ugeran sarigi gama sarigi kodo jangarati so sareng kakma barang-barang ini aya sarang pikiran bapak samema hajat aya pajat ibu hajat kali ibu Nur prakapiati lawan kada disingan orang karang ini kada disingalan tobat di garawe orang empat dari babarengan alah aya dekarlan olah rek mah babakan olah rek sewang-sewangan sajuntang 100 dipentang Komomona mah ulah kukulutus komomona silitogrega hei noni mulkan pacengan kadang orang karang ini aya papacengan kadang olah rek mah olah rek pak kia-kia Komo bari pacat salah sangaka mana tak pak
tunduh anger bari eueuh. Pameriga malah kawi Gara-gara Nyoma waoyon ponan Nyoma ponan wi rahmatari Aya Kang Ade cuah Aya Cici Kadim. Awas. Kang Ade bola sok leuwih Satu masuk mana Dua. iksa Ai baca kana diri lamun seni Yang agak lamun kamu Bing Eja seni cuah geus ngahiji domolo kana cikna diri Caca mari Caca ada bahasa pajak dibajak ada budi hirup nama Kang Ade karapa hili si oreng si Waoyon hore buah marakusa sari amis di tedana hari koros mah koros jana teu manosa sami bae orang karang ini sadayana aya cek Sapanya ngurang gumelang ulah kena urang di gaetian ilmu tutu dunya sia nu aung mah waoyeun kudu disinglah dengan ding nama Aya Kang dengan Ujang kamera dina pojang gasunada ina tanaka seni budaya mi panadama orang karang ini aja nu mulia kasabuana negara kasabuana negara seni Sunda anu asli mi banadama pahaja aja nama diri minatona nama Awas. pahaja seni pribadi Satu masuk bawaris semua bawaris di para wali guareun anu panaderi sanipa waris karuhun Kumaha Bapak Saha makarati mah bapak saha tahun ka tahun moal musnah usaha Tobat najana kama Kang ieu Ade. mah pun halimu hayu orang emplak sasarengan Anu mana Neng Siti ngamomole neng Siti kasenian popos dia mah ibu haja tenan Alah rongeng datang deui. dipireus bapak hajat dipihemang dipireus dipihemang Kumaha sama jama orang karang ini ngiring memang ngamomole dina seni aya cek nyimpen barani petian nicana kapakidulan berjuang mati-matian kabelaan keadilan godareng agak kekan lama pangana barengan katre Kumaha nongi pingabu dak sunata nongi pingapa tinggalaya Alah Dekarla balot budak ngarariga Aya Kang Ujang foto budak sunatan Kumaha budak
cabutan nyangakeun hiburan anak. kuda Wilujeng patepang Aleutan Cempaka Mekar grup iring-iringan suka bunga araka-arakan kuadare ngagong di kebutan marengan ongakak kuda aleutan iring-iringan suka bunga arak-arakan kodare ngagong di kebutan marengan ongakakna kuda Satya berang peting Bapak saha no Satya kade berang peting aya si Raja Madu aya cuka payung Kamela tenaik angan uradi mukuntip nah hate meuli sanaja dipangapalerkeun urang suka hurip kekengalan kang nempongan Allah aya orang babakan haturan cuy nguriling di jero pikir orang karapnya aya aya ngoleh bati Neng Siti kapayun rasa hatete tedaek balik tibelah waoyot kanu saurang minang pisan abite kabulungan usaha saurna teh cuk hayang mosong katinu paduduaan kumaha nyari pari lamun anajun ngajauhan apa wagiman aya di belatana moal benang di ubaran aya si tukang derek cuk topa ayo nama gening geus ayagan tina pajaja suka huri datang surat anu tangatuti manehna Allah topa pangaharepan Ulah. anu teu aya duriatna langakong sae bapak bodak batur Neng orang Ama kentos lalakonna kumaha sorat ya mong sakadang apa wajib mah kuncen kontrak sejabade awas iring bengang satu masuk buat kulawargi anu aya dimplak dua hati wani nganati dina saban lengaka najat mota Kang Ujang foto pahajat
ibu hajat aya dina rasa brot nomaroda nyanggakeun Bapak RT Bapak Kadus bakal palit apa naekan kabawa tuh mama prasadra teh kumpai pasar titik security hidung kumaha dibungkus kulawan suci oi hiji Oi. tawis kabunga anu abadi hidup campaka mekar Kang Dalang Grup Jayana sari melit kana ati di barengan hati barasi nu sajati aya si Raja Derek coba orang pungangkas si Raja Madu carita anu kamari tumari mah kana kadar jodoh pati 1.100.000 di hiji pentak buktos orang teu bisa ngahiji gosan napi titis tulis tiajali nyanggakeun bi enah saya Bapak coba payu Bahela ku si papanggi geuningan jeung junjunan arek hirup silifikasi buktina anjeun ningakeun kakuring geus nyapirakeun aya Kang Ojang kameramen cuhatura ayeuna nemongan di geuningan Kang Ujang beda anjing geus buktina laki rapi ngiring binga kajujunan nu hirupna geus teu aya kasusah Abi kapok apa bagaimana si tukang derek moang pabogohan deui alah bohong pawagiman doman ini ser Abi bosan pajat ibu hajat mangkosan putus deui Yeay. putus deui pegat tali Kang Ade bisa di sambungkeun deui sambungkeun deui di lem pegat cinta Bapak budak batu hese di kubaran nana hese di ubaranana geus basket mah soal cinta kumaha si Raja orang Madu karangan ini anu saya tong dipake kaulinan ulah dipake kaulinan pawagiman cinta mah tapi kudu diulin monagos basket orang akarap ya hese mah palerakeun nana hese sok inget wae tapi amat kumaha neng cenah
Siti sayang aya kapayun Walarek katalana jora satu masuk buat Kang Iwan Monaga tahan Kang Iwan bisa usapku setan cilaka geus kausap setan mah siranya Badung Komo lamun apela dina malam minggu maha apel malam minggu cenah kota ngarati orang suka hurip aya sok tara daek diganggu malam minggu teh malam panjang komo lamun apa bagaimana si tukang derek aya tukang derek garangan aja nggak kapagat halah kumaha lalakon nganjang kepegat hujan cenah paksa Kang Ujang kameramen aya balikna isuk pasti ngendong tapi natu pajak ibu aja lamun boga kaboga cucu betah bawa kabogoh jujur mah kana hate anu sanggup orang karangan ini tanggung jawab malah tak kabur eta tanggung jawabna pang-pang nama tapi lamun neng Siti deui kabogoh satengah hati mal bener bawa kabogoh setengah hati mah sarojeng bawa kabogoh setengah edan datang orang karang ini geus datang para malire aya coba payung Kuri minangkat jinjulan mama taratas tinggal sariwa minangmun langkah tetepang sok asa kasuat-suat usir-usir tedidik mikiran katine rasa tersangka geniat tersangka hese tapi tekapake sawios atuh sawios kulawaka ngajajabkeun atuh sawios Hoyong terang we sawios atuh sawios akang ulah kacang mios dua tuh sawios sawios atuh sawios hoyong terang alamatna ning orai di mana bumina Mama Karisma sawios atuh sawios akang moal lami mios atuh sawios bola Abi madolang pirana de apa lagi mah Mama Nada angkatan boga bebene waoyo Abi mah ingagis bobisi kona cena kontra da akang ge can rara bola kaya kumaha sir mojang atos rimitan kaya Kang Ujang sok ngakukin lelengohan eta mah mojang jalanan Bang Ade no ingekar pribadian aturan kamu bi eja coba payung
Paranati Majalaya geningan saterus di kau make Mama Karisma rombongan abdi sadaya tangtot kira nyugemake santiki di alun-alun di ala dapurana pamugi kersanga maklum beda jemar hampurana langit elok sedang taya ali di pipin di indung peti anu teis ngadali ngadi ukur bola apa naika biji rasa pasti nema banga gak siang jadi pasiani cerita dede duaan iya lamun nyawa lalakon anu katukang hate sok sering sorangan doh iya no karasa teu boleh loba halangan loba babarang nyama borang kahayang bisa kabanding iya kaca piring bahala kemabak lamunan ayo nama geni bisa jadi kenyataan nyanggakeun wa oyon Kalimantan kaca piring kemabak cengok-cemak no orang satu masuk ayo nama bisa Dua. jadi ngaperang peti iya